Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, Zat nu ngatur sagala esi dunia katut esina, nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sarainahnya urang masih dipapari nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat Islam, nyaeta nikmat anu pangageng-agengna. Shalawat sareng salam urang curahkan ke baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang sadaya tiasa ngaros nikmat iman sareng nikmat Islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana kaasup umatna. Amin ya rabbal alamin. Kebersihan salaresna kedah dijagi di rumah atawa di jabi bumi, sanes ngan ngidamel lingkungan damang nanging ngajagi kebersihan oge sebagian ti iman. Wae keuneu seueur jalmi anu henteu paduli kalawan kebersihan kira-kira. Margi eta seueur keuneu lingkungan kotor anu henteu meujeuhna di tempatan. Urang oge kedah ngajagi kabersihan supados kulawargi urang angger damang sarta teu aya anu terjangkit panyakit. Angger paduli kalawan kabersihan sanos anjeun sanes di lingkungan anjeun. Lamun anjeun angger ngajagi kabersihan, mangka anjeun oge bade madapat pahala. Sajaba ti eta, jalmi-jalmi oge bade ngiring sifat anjeun yaktos ngajagi kabersihan dimanapun anjeun aya. Janten ayolah ngajagi kabersihan, margi kabersihan eta sebagian ti iman. Rupina sakitu nu kapidahur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakaranganana. Beuber layar poe anyar, lulus banglus ginuluran, lebih tina manganing balai, anggung tina sagala gogoda diserangan luhur kuta gede dunya. Jat nikah sapaposna bagja dunya rau akhiratna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.